Dina kesempatan ieu urang tiasa patepang dina kaayaan anu sehat walafiat. Eta mangrupikeun alasan pikeun syukur ka Gusti Allah anu masih kacintahan dana. Sareng tantosna urang kada bersyukur pikeun sadaya nikmatna. Shalawat sareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu salawasna urang antosan pikeun syafaatna mugia urang sadaya diaku salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, di dieu simkuring bade ngadugikeun diantara anu judulna penting nanya imbangkeun pendidikan umum sareng pendidikan agama. Nyarios perkawis pendidikan simkuring nyangkayan diantara murang kali remaja sareng dewasa kedahna parantos ngartos. Pendidikan atau napi-atikan mangrupikeun pohara penting pikeun kahirupan manusia. Tapi hartos sareng makna pendidikan ulah dugi dipandang sebelah mata. Sabab di zaman ayeuna pendidikan berorientasi kana pangkat sareng kalungguhan wungkul sanes kana hakikat nilai ilmiah sareng aplikasi tina hasil pendidikan eta. Seueur diantara urang anu bersaing ngahontal di sakola favorit dugi ka akademi, tapi kedah tetep minun pendidikan sareng pangawalir agama. Sanes nu teu kedah hoyong sakola di mana wae pikeun sajangkungan wae, tapi ulah dugi kangantunkeun pendidikan agama. Kusabab naon? Pondasi kahirupan anu berkarakter berakhlak eta kacumpon ku pendidikan agama anu leres. Seueur anu nganggap rendah pendidikan agama sanaos nunjukkeun yen pendidikan agama mangrupikeun kawajiban pikeun sadaya manusia, utamina dina kategori anu saliwatan diperyogikeun pisan janten teu kedah nyalahkeun upami di zaman ayeuna seueur jalma anu bakir tapi rendah dina sopan santun sareng tata krama. Kitituna perlu aya kasaimbangan antara ilmu umum sareng pendidikan agama pikeun hirup oge saimbang. Mung sakitu wae ti simkuring mugia janten manfaat pikeun sadaya hadirin. Sareng hapunten bilih aya kalepatan tinu kecap sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.